Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun ieu hiji panyampurna rek nerangkeun tayamum. Buka dina YouTube, Mang. Buka dina YouTube, buka. Klik cara tayamum di atas pesawat. Engke tong ayeuna engke we. Ngalin aya. Cara tayamum di atas pesawat. Dina YouTube beredar beberapa ustad terkenal. Teu ngarti aing oge teu ka ayeuna. Da aing asa teu belet-belet teuing gitu teangan. Dina YouTube banyak tutorial tayamum di atas pesawat yang dipraktekkan oleh ustad-ustad yang masyhur fil medsos. Carana nepak kana jok, puk kana jok pesawat hareupeunana. Musab beungeut, plok musab leungeut. Salat bari dieu. Keun saya tidak membahas salatnya. Membahas tayamum ya bab tayamum. Teu ngarti ku babatok uing eta make kudu aya praktek tayamum nepuk kana jok pesawat Aisyah teh eling cager ustad. Teu ngarti aing saeutik. Ustad terkenal panutan yang ramai hari ini di medsos. Ting kumaha otakna teu ngarti aing ting dewek anu kurang ilmu ting aya garek ngaku atuh ngan sanyaho minimal sanyaho aing minimal sanyaho aing eta nanaonna sing inget tayamum teh kudu make taneuh kehen. Kenapan kan jok pesawat teh tina kulit, namun pesawatna anu kelas bisnis. Ai kulit teh meureunnan heutina sapi, ai sapi teh udah kabeh ge asalna mah tina taneuh kene. Jadi kadinya teh anu nembal kitu tuh. Lamun sapi tina taneuh kene mending kene kana bujur pramugari cek aing plek. Ayo pramugari keur lalu lalang ninganan mbak punten nongeng heula gitu plek sakali deui gitu plek. Mending kana bujur pramugari cek aing. Kan sarua eta pramugari teh jelema dijieun tina taneuh kan ukuranna sarua teh aya rek dikitukeun mah teu ngarti aing maksud teh. Terus kumaha tukang dina pesawat? Nya dina pesawat mah karena secara umum tidak ada air. Aya ge cai di WC terbatas dan itu tidak boleh dipakai wudu. Nya geus berarti ente statusna faqidut tahurain. Salat be dina jog, salatna pangkat lihurmatil waqti, ke begitu mendarat salat balikan deui. Catat ngaran-ngaran salat di atas pesawat sanajan normal wudu yang hareup kiblat nangtung normal ruku jeung sujud tapi di atas pesawat keur maju keur hiber pesawatna maka pangkatna salat dihormatil waktu teu ngagugurkeun kaparduan sabab salah satu syarat salat fardu al istiqraru fil ard kudu napak di bumi. Pangneangankeun man dina kabeh kitab fikih. Ketika ulama keur nyontokeun salat fardu, awas salat fardu di atas kendaraan mesti contohna lau sholla
ala sapinatin pasti parahu na moal aya contoh lian parahu moal aya teangan kita bagaimana karena dari semua kendaraan, semua jenis kendaraan, baik kendaraan jadul atau kendaraan konvensional hari ini yang sudah modern, bicara kendaraan bari majunya anu napak di bumi ngan parahu-parahuna kerbentas timrak kabakauni di atas kapal parahu sholat sah ngagugurkeun kewajiban ngagugurkeun sabab parahu sanajan keur maju tetap napak di bumi da parahu mah napak nu nyingrai kan cai napak beda di mobil keur maju karena aya banan aya ban muter teh berarti ngalayang teu napak atau amang ayeuna sholat fardu tapi bari digotong make dina pasaran digotong zaman baheula mapan dipanggul ku tandu raja-raja jelema-jelema elit baheula kan ku abid-abidna ku dayang-dayangna salat teh bari itu teu sah itu aya oge nu disebut salat sapar salat di perjalanan itu kan bicara salat sunnah salat bari nyupir salat di atas ayeuna dina luhur motor ente rek salat tuh bari mawa motor bari mawa mobil salat tuh itu kan bicara salat sunnah Allahu Akbar ngadep kiblat Allahu Akbar beres salat naik hirupan motor naik karena motor maju bismillahirrahmanirrahim kemana we ente tujuan ke mana alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin Allahu Akbar bismillah sami Allah menhamidah terus Allahu Akbar ada kana tuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar beres assalamualaikum halus jebret tabrakan paeh keur salat gaya kan nu lucu mah palebah keur di tengah-tengah salat prit ditilang polisi mana SIM iya kana berdua iya kana saya gana tah da baheula mah eueuh polisi atau mah baheula mah polisi ada capkeun tinggal we pon tutorial YouTube gaya loba lain hiji masalahna aing kabawakeun teh kiai-kiai di lemur anu sok dijadikeun mutawif ku travel umroh kabawakeun karena saya pernah berangkat umroh bareng satu kapal jeung rombongan batur terus pas waktu na sholat ku pembimbing nate aya nu nangtung rombongan batur nyata meraktekkeun cara sholat dan tayamum sebelum sholat nah, ibu tingali sadayana fokus cenah kana jog payun masing-masing kepukut nyana tayamum teh jiga wudu kudu walatra ngumah banget tayamum kudu walatra ngusap banget ku taneuh jiga diwedak jiga budak sekolah SD nyana sok diwedakan ku inungna camerok asok gitu asok camerok kabeh tah kitu ngan wedakna ganti ku taneuh pankang cenah ieu teh dina debu teh mudahan cenah aya taneuhan plok geus we cek aing mending tong gitu ieu ge loba debu sok make alat di dieu teh loba geus kagok atuh tewakan kanya debu kudu kadeuleu teh eta mikir nanti mana aing teh ngarti saeutik sugan mang bisa aing kurang piknik aya we coba pangbejaan keun geus bab tayamum tatimatun ieu hiji penyempurna ya tayammamu anil hadasain seseorang bisa tayamum tina dua hadas rek hadas leutik rek hadas gede lifak dimain karena eueuh cai
au khaufi mahzurin min isti'malihi biturabin, atawa tidak bisa menggunakan air karena ada sesuatu hal. Kasarna mah gering, kasarna mah gering, eueuh cai atawa aya ngan teu bisa make. Sakitu alasanna mah eueuh cai atawa aya ngan teu bisa dipake sabab keur gering, aya penyakit anti air. Kunaon tayamum teh? Biturabin, make taneuh lain ditepakeun kana jok pesawat. Komo bujur pramugari, mana neng? Salaki ngaji pamajikan sing geuleuyeung coba. Nu hiji hejo, nu hiji beureum, nu hiji bodas, nu hiji biru. Kitu coklat eta mah. Biturabin, make taneuh tayamum teh. Jadi dikeplukeun teh kana taneuh. Hege taneuhna dituna dina jok pesawat hege, tapi ya taneuhan jok mah. Make taneuh tohurin anu suci tur nyucikeun lahu gubarun anu aya kekebulan kade tayamum make leutak. Daruy nyokot ayeuna taneuh di sawah deh. Samarukna jiga ngumah najis muga ladoh. Lahu gubarun nu aya ngeprulan jiga wedak. Istilah suci dan mensucikeun tidak hanya ada di dalam air, termasuk istilah mustakmal tidak hanya ada di dalam air. Dina taneuh ge aya taneuh suci mensucikeun, dina taneuh ge aya taneuh mustakmal. Hukum mustakmal cai jeung taneuh aya beda. Flashback ka tukang kamari dina cai dianggap mustakmal itu hanya ada di dalam cai saeutik. Leres hiji dina cai saeutik mustakmal tanya, anu kadua lamun geus lepas geus ngeclak tina anggota anu dibasuh. Dina taneuh mah sanajan taneuhna satruk engkel, lamun eta geus dipake tayamum maka satruk mustakmal. Sanajan sa gunung gede dikumpulkeun mustakmal. Dina taneuh mah sanajan taneuhna masih narempel dina beungeut, dikitu-kitu beres kan loba nu narempel taneuh. Sanajan masih narempel ieu taneuh tetep geus mustakmal. Itu perbedaan mustakmal dina taneuh jeung cai. Nah make eueuh istilah taneuh loba jeung taneuh saeutik. Sabab taneuh mah satuanana tidak bisa disebut. Lamun ayat taneuh sadreum tidak bisa disebut bahwa sadreum itu adalah satu kesatuan. Nah sabab taneuh mah kasar kan jelas sing baru leuna salemes-lemesna oge.
da lamun dibuka lamun dibadagun eta taneuh saemer atau sadem baradag juga kaleci teh baruleun. Jadi misah sehingga sanajan dihijikeun tetap hukumna terpisah cai kan menyatu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika geloba teh jadi aya hukum loba, eta teh aya hukum loba, tetep masing-masing tiap ayeuna biji taneuh. Jadi tayamum make naon? Taneuh. Lain dikeprukeun kana jok pesawat. Tukangkeun bae atuh Kang da sarua. Dan akhirna mah meureunan teu wudu teu tayamum oge teu naon. Lain masalahna naon praktek itu termasuk talabus bi ibadatin fasidah, prak-prakan migawe ibadah anu fasid. Nucek golongan balap genep mapan bid'ah dalil cenah ada balap genep tarang mana baru di hidung warkanuhu niyatun rukun tayamum nukahiji niatus tibahati sholatil mafrudoh bedakeun jeung wudu. Nah wudu mah kamari kumaha nukahiji niatul wudu'i niyatu adai pardil wudu'i niyatu rob'il hadasi niyatu toharoh anil hadasi. Nah wudu maloba niat wudu, niat sesuci tina hadas, niat ayeuna pardu wudu, niat ngaleungitkeun hadas leutik. Dina tayamum mah niat ngawenangkeun salat fardu. Hanya itu. Keur waktu ngusap beungeut jeung deui ke niat waktuna niatkan lain pas plek taneuh pas kana beungeut mang dina tayamum. Tapi timimiti naklu turab plek ketika diangkat tek tah keur waktu ngangkat ente teh dina hate tujuan ngawenangkeun salat fardu. Keur waktu ngangkat tujuan eta tong leungit nepikeun ka plek ngusap kana beungeut. Jadi min naklit turab ila mashi syai'in minal wajh. Mun dipraktekkeun maka sejak kaola riweuh deui wae plek sejak kaula tayamum ngawenangkeun salat fardu lillahi ta'ala. Jadi pas plek teh lain gitu timimiti plek hate ente geus boga tujuan bahwa ente teh ieu teh ngawenangkeun salat fardu. Teu meunang niat tayamum, tayamum jangan niat tayamum, awas. Tayamum tujuanana ulah tayamum. Tayamum mah tujuanana ngawenangkeun salat fardu. Nah, wudu mah ngaleungitkeun hadas. Wudu eta. Tayamum mah teu ngaleungitkeun hadas. Tayamum hanya minta izin ka Allah hayang salat, minta izin hayang dilegalkeun salat. Tapi sanajan tayamum teu ngaleungitkeun hadas, tayamum tetap disebut toharoh. Awas mang ieu lieur sakurang-kurang tayamum teh sesuci sanajan teu ngaleungitkeun hadas. Nah balikeun deui takrif sesuci kamari ma huwa toharoh. Naon ngaran toharoh? Robul man'i al mutarot tabi alal hadasi wan najas, menghilangkan larangan nu diterapkeun kana hadas jeung najis. Intinya ngaran-ngaran ritual mampu menghilangkan larangan, berarti ritual itu namanya toharoh.
asalna teu meunang salat make ritual tayamum weh larangan salat hilang ku tayamum berarti tayamum masuk takrif raf'ul man'i. Jadi nu kahiji ngamaksud ngawenangkeun salat fardu. Nah akang make ngamaksud ngalaksanakeun ngawenangkeun salat fardu pan abdi mah rek salat sunat heueuh ari sia rek salat fardu. Ada abdi mah cenah kang rek salat sunat heuh tayamum berarti ngamaksud ngawenangkeun salat sunat. Niat. Ada kang abdi mah maksud lagi moal salat terus ya tayamum rek naon? Bade nyana Quran nyata ieu teh Kang heug atuh sok ai moal salat mah tayamum ngamaksud ngawenangkeun mawa Quran. Ah moal Quran rek naon atuh teh rek tawaf heug tayamum ngamaksud ngawenangkeun tawaf. Karena dina ibadah aya level salat fardu, level salat sunat, level nyaba Quran, hatta level tamkin pamajikan ka salaki. Ketika tayamumna tujuan untuk melegalkan level tertinggi, maka dengan tayamum itu boleh untuk melakukan level di bawahnya. Bil tertinggi sholat tahun sholat fardu enterek sholat duhur derwe tayamum dina niatna istibahah sholat fardu ku tayamum eta der sholat sunat der sholat fardu der nyaba Quran beres der ngadengkak kasalaki itu tayamum. Ngan lamun tayamumna tujuanana jang istibahah salat sunat maka tayamum eta teu bisa dipakai salat fardu. Nah ini masalahnya makanya di dia dicontohkeunana langsung istibahah salat fardi sabab dengan istibahah salat fardu maka level di bawahnya semuanya menjadi menang. Hatta awewe pan awewe anu anyar tina head awewe beres head salakina geus noelan rek adus sedengkeun haram jima memeh adus kudu adus rek adus eueuh cai ieu kumaha tuh tayamum ngan kadek memeh tayamum wajib istinja bil hajar. Istinja bil hajar naon da Kang abdi mah teu ngompol minal head. Istinja bil hajar tidak hanya berlaku untuk modal jeung ngompol awewe beres head istinja bil hajar heug make tisu beres dilap make tisu dar tayamum geus tayamum asongkeun ka salaki bau hangit saeutik ke kumaha atuh palebah tayamum nawaitus tibahatat tamkin karena tayamum teu menghilangkan hadas ulihan deui karena tayamum teu menghilangkan hadas tayamum mah hanya sebatas surat izin melakukan sholat sakalian hiji tayamum hiji sholat fardu sanajan can batal rek sholat fardu deui tayamum sholat fardu tayamum sholat fardu tayamum sholat fardu teu bisa hiji tayamum jang dua fardu misalna amang rek ngajama duhur jeung asar bisa kalikeun derwe tayamumna sakali enggak bisa tayamumnya harus dua kali karena satu tayamum hanya berlaku untuk satu fardu karena tayamum tidak menghilangkan hadas tayamum hanya surat izin melegalkan sholat hijieun sakalian pemahaman nu kitu tak jarang dipahami ku santri sehingga palebah nguruskeun bab tayamum siga nu lalieur keneh
telak-telak itu teh mah telak-telak. Tenang dawi geus sarua baheula keur ngaji beuteung ngarti geus jadi kiai karek ngarti. Dari sekian anggaplah misalnya abdi teh ngaji teh 100 nu diaji baheula teh anggaplah misalnya 100 balik ti pasantren mang ngarti paling 40 50 lah maksimal nu baheula diaji nu 100 ngartina paling 40 atau 50 nu 50 deui ngartina sanggeus bulak-balik di imah di mutolaah. Jadi tenang mah namun abang ada kang enak liar tenang tetap insya Allah jadi di kiai lah asal bisa ngajina. Termasuk soal masalah head nih pas istihadah, salah satu bab yang paling tidak saya sukai waktu keur ngaji dan yang paling tidak mengerti adalah tentang istihadah. Teu ngarti aing total teu ngarti nepikeun ka tamat pasantren 11 tahun can ngarti babeh nih pas istihadah acan ngarti na saenggeus boga pamajikan ngalaman masalah lieur untungna mutolaah dibukaan heuh nya naon ieu teh ningkut garumit kieu mutolaah bolak-balik baheula teh inget guru teh keur nerangkeun mubtadi'ah mumayyizah kieu nih lu buka kuateun ka hampir sabagian kabayang baheula guru keur sesentak ka urang jiga anak keur kieu teh baheula teh kabayang baheula sesentak teh kieu maksudna teh ning kabukana teh mah geus di imah mang di mutolaah deui. Termasuk bab fikih yang paling tidak saya sukai dan tidak saya mengerti bab waris. Geus lieur eta baheula nerangkeun masalah kunaon sababna ketika bintul ibni babarengan jeung bintun kabagian 1/2 bintul ibni kabagian 1/6 bintul ibni kabagian 1/6 teh alasanana takmilatas sulusain nyampurnakeun hak 2/3 kumaha aing teu ngarti. Lamun bintun aya 2an hak bintun teh 2/3 lamun bintun sorangan maka bintun 1/2 torojol weh aya incu bintu ibnin maka bintu ibnin kabagian 1/6 nyampurnakeun hak 2/3 nah bintun 1/2 bintu ibnin 1/6 jeung 1/2 teh jadi 2/3 keheula 1/2 ditambah 1/6 jadi 2/3 kumaha aing mah teu ngarti teuing pusing paskeun mah teu ngarti tiba beh dieu loba jelema di lemur pararaeh daratang ka imah nanyakeun bab waris mulai tak kaseret aduh cek caritana uing geus aya nu nyebut masih ustad harita teh can jadi ketua PCN acan harita mah masih kena ajengan anom aya nu nyebut ustad anom ajengan anom aduh piraku caritana aing di Jawa Timur masa antren puluhan tahun 14 tahun dek masa antren teh teu ngarti ditanya waris aduh cek moka rohbiah diacak terus ayeuna bab waris diacak versi ayeuna waris anu modern konvensional diacak diakurkeun jeung aplikasi waris anu aplikasi ti NU diacak terus diatakeun kumaha nu nyata namah loloba na santri barolot matematika contoh we santri kolot mang keukeuh saparapat jeung 1/2 teh gede kene saparapat kamari keur seminar jadi tungtung natalin nerangkeun bab waris aing teh jadi ngajar matematika deh teh bagi kurung teu ngarti cenah Kang naha pan eta saparapat jeung 1/2 teh pugupan 4 jeung 2 nah make badag cenah 2 cenah pan badag kene 4
derek kebenaran mana kungsi jaga warung malah enak ngeseueuh ngaranna si Mansur urang Jongwal beda sapesepkeun si eta mah diomongkeun ge moal dosa insyaallah moal sur ari tarigu satengah kilo sabaraha 10.000 cenah kan ari saparapat sabaraha 5.000 nah cenah teh murah kena saparapat pan cenah saparapat kilo mah leuwih hampang ngartieun kana tarigu mah darweh karena babagian diasupkan karena bab waris kekeh gede karena saparapat daripada saperdua jadi saperdua ditambah sapergenep sama dengan 2/3 kangku maha maka jadi 2/3 geus pupuh sapardua jeung sapergenep berarti mun erek jadi 2/8 jadi nu hiji jeung hiji tambahkeun jadi 2 opat jeung 2 ditambahkeun jadi genep jeung 2 jadi dala mun erek Kang cenah 2/8 mah make jadi 2/3 lieur ai sia teh tamat teh SD sia teh cenah abdi mah di impres wajar we ceuk aing tamat impres bari dileuweung jeung aing tapi dah memang lolobana santri mah loloh urusan matematika geus aku emang aku lah aing kalau aku make sok si ayeuna mah 1/2 tambah 1/genep sabaraha 2/3 kumaha cara rumus ngitungna aya bukan itu anak abah mah ya anak abah mah 24% hayang menang katanya kumaha ari amang teh batur teh 58% teh tamahan jeung anu 16% keukeul eleh gabungkeun kanyaduan isukan keputusanana eleh Prabowo aing demo nah Kang mah cenah kitu hor ai sia ayeuna eleh make demo atuh teh Yes, paham rukun tayamum nu kahiji ngamaksud ngawenangkeun salat fardu makrunatun binaqlit turabi alas niatna dibarengkeun jeung minahkeun taneuh pas plek begitu ngangkat nah di dieu geus aya maksud ngawenangkeun salat fardu tujuan eta tong leungit nepikeun ka plek lain nawaitu istibahata fardhi sholati lain gitu nawaitu istibahata sholat al mafrudoh lain kerentek gitu lain nu kadua ngusap beungeut jeung tuluy ngusap leungeun kunaon ngusapna ku taneuh ada dikeplukan karena jok pesawat terus diusapkan karena banget Aisyah ngusapkan naon mana tanahna dina pesawatnya tiap turun penumpang langsung dibersihan dipakum di mana ya tanah itu teh cacak-cacak kelas ekonomi kok mau kelas bisnis abdi kamari umroh tuh make travel sorangan we 20 poe kamu meuli tiket jadi bandara cicing di bandara ngajaran tina online heula tina travel meuli anu ekonomi untuk salam harita teh 8 juta 7 juta sabalik geus boga tiket ekonomi 7 juta pas asup di bandara langsung ngomong ke pihak Garudana bah bisa upgrade gak untuk ke bisnis. Oh bisa Pak, kebetulan cenah ada yang kosong berapa 5 juta lah daripada kosong 2 juta betul. Oh ya cenah gak apa-apa namahan 2 juta sarua mang bisa nego bisa ngan amang bisa henteu ngomongna gitu unggul daripada kosong eta kelas bisnis biasa ya caloan jadi biasa 8 juta untungna kelas bisnis bisa sare bisa nanal 8 juta bulak balik berarti jadi 18 juta. Jadi itu opat poe di Madinah saputing teh 600.000 duit urang neangan we nu sedeng da alus 600.000 ge kali opat poe genep kali opat 2.400.000 20 sekian di Mekah sarua 22 sekian geus sorangan beak 22 juta sorangan bari kelas bisnis mereka wani ayo kawani mah di dituna ke teh amang teu apal bahasa Arabna nyauna antam majnun
malah bujangan masa bener mah teu kudu nyewa hotel di ditu lah nge-BM ya tuh mangka Mekah ya nge-BM loh barudak mupasirin di ditu balatak si Perdi si leuwih ti 10 urang si Barlan Kalapa ya malah mukim di Madinah jeung pamajikanana ya di Barlan muga itu sok nyampurkeun marukim di ditu modalna sabaraha modalna ti imah mawa duit 10 juta idit ke ditu Kang ai balik kumaha di ditu teh balik ke tuangan teangan di ditu kumaha nu geus tuman mah jadi mutawib nu ngantur-ngantur jadi eta gaid teh koid anu nungtun pemandu wisata atuh sia teh koid gaid pemandu wisata teu sakali mandu wisata sarombongan teh menang teh duit urang bangsa nilai 5 juta teh bujangan bawa atuh kudu di hotel sarega di emperan masjid deh di dinya malah mun bisa mah di jero Ka'bah sarena mun bisa gas nu kahiji niat nu kadua ngusap beungeut jeung ngusap dua leungeun walau tayaqqana ma'an akhiral waqti pantizaruhu afdalu tadi menang tayamum lamun eueuh cai iraha eueuh caina heuh ayeuna sia rek wudu eueuh cai tayamum teu kudu nungguan engke dueur lohor jam 12 rek wudu heuh caritana eueuh we cai padahal dina hate teh tapi da jam 2 mah bakal aya ieu teh cai teh komo katingali ayeuna langit geus ceudem jigana sajam 5 bakal hujan teu kudu nungguan der nu penting fakta waktu harita ente rek wudu eueuh cai der ngan lamun kasusna eueuh ieu teh cai teh euy ngan yakin jam 2:30 mah bakal aya cai alus keneh ngadagoan aya cai kajeun teuing di akhir waktu karena bagaimanapun juga tayamum mah teu ngaleungitkeun hadas tayamum mah teu ngaleungitkeun hadas baik tayamum gaganti tina wudu baik tayamum gaganti tina adus atau tayamum gaganti tina anggota yang tidak terbasuh karena aya penyakit di satu titik anggota ketika aya cai kudu balikan deui wudu ketika aya cai kudu balikan deui adus ayeuna urang junub erek salat eueuh cai der tayamum tuluy salat beres salat beres nanawan pas asar aya cai begitu aya cai kudu adus apa geus cenah Kang tadi ku tayamum nyaceuk saha tayamum ngaleungitkeun hadas tayamum itu sementara saprakeun harita waktu rek ngalakukeun salat fardu karena tayamum statusnya hanya istibahah sholat bukan rof'il hadas walaupun sama-sama toharoh ngarana cing telak bukan hari itu teh wa ilangan lamun teu yakin ya ragu lah deuh aing teh rasaan jam 2:30 mah bangun teh bakal aya cai da euy bangun teh rasaan daripada nungguan anu teu puguh mending keneh durcir harita salat make tayamum eta tayamum gaganti tina dua hadas tayamum gaganti tina wudu tayamum gaganti tina naon adus aya deui tayamum gaganti tina anggota nu teu bisa kawasuh ayeuna ieu wa idzam tanaa istimaluhu fi udwin wajabat tayamum wa ghuslu sahihin wa masukul lisatirid dharri naz'uhu bima'in
nalika cai teu bisa digunakeun dina hiji anggota. Contoh, jalma tabrakan akhirna leungeunna digip make papanna sot buntal bakutat yo we di ais anggap ya katutupan diperban karena potong tulang yo di ais nu kitu ngaranna lain teu bisa wudu cai aya lain teu bisa adus ngan ada anggota wudu ada anggota adus yang tidak terbasuh karena masalah mundilaan bahaya tulang can nyambung biasanya kan nepikeun ka genep bulan kan gitu kumaha carana sedangkan leungeun termasuk anggota badan nu kudu kaadusan sedangkan leungeun termasuk anggota wudu nu kudu dikumah gantian ku tayamum sebagai pengganti leungeun nu teu kakumah kumaha carana mun dina wudu biasa niat wudu kumah banget ku cai biasa sejak kaula biasa wudu beres kumah leungeun nu normal kumah leungeun ieu ayeuna kuduna kan ngumah leungeun ieu lap banget lap leungeun ulah baseuh pepek tayamum dan we tayamum dimakan kieu ceritana mah geuning ulah hese euy gitu kumaha we mah bisa da kieu beres beres geus kitu kumaha geus tayamum wa ghuslu sahihin memang geus dibasuh tadi pada nu sehat mah wa mashukul lisatir ieu perbanna usap ku cai kabeh diusap juga usap kabeh ku cai ieu ku cai mah usap perban ku cai we sina malatra beres salat harus lamun aya perbanan kumaha mun eueuh perbanan eueuh perbanan ngan ieu leungeun ceuk dokter teu meunang kacayan sabab budug akut level 4 bahaya baru kacayan naon we eta mah panyakitna pokona mah ieu teu meunang kacayan tapi teu diperban normal kumaha lamun kitu lamun eueuh perbanan kaos tadi ngumah beungeut niat wudu ngumah ayeuna leungeun nu ieu terus lap tayamuman duanana ieu usap ku taneuh ieu usap ku taneuh ieu usap ku taneuh tuluikeun we kitu nama ngusap sirah ngumah suku jadi ieuna katayamum ai tadi mah ku sabab aya perbanan ieu ge teu bisa diwuduan teu bisa ditayamuman kan da aya perbanan makanya diganti diusap perbanna ku cai gitu teh dina wudu kudu tartib maksudna tartib kumaha tayamumna kudu pas waktu ngumah leungeun eta ngumah leungeun sabada naon sabada ngumah beungeut berarti tayamumna sabada ngumah beungeut beda deh jeung dina adus enak konteks adus enak merek adus yo diperban kumaha carana rek tayamum heula heug rek adus heula heug terus tayamum juga tadi lamun dina adus mah teu aya tartib tayamum naon kitu ngaranna gaganti tina anggota yang tidak
basuh. Termasuk masalah penting jalma anu di rumah sakit diimpus nu aya saokahan, bicara darurat teu meunang dilaan impusanana, dilaan impusan paeh bukan harita keneh atau telat cager. Saya bicara darurat. Mun teu darurat artinya imkan untuk dicabut, wajib dicabut. Penting kasus laudah kholat saukatun. Contoh pan loba mang jelema diimpus teh hanya diimpus vitamin. Artinya teu darurat eta mah hanya untuk kesegaran tubuh saja. Begitu mah wajib dilaan. Beda deui ayeuna diimpus ayeuna keur diasupan kekurangan darah. Geus loba pendarahan akhirna di donor darah kan itu mah penting. Komong geus koma jelemana komong geus ripuh. Mau di acara impus vitamin laan wong teu darurat. Saya bicara impusannya anu teu bisa dicopot. Sarua kan di berenang dicodot. Tempat jarumna kan jadi anggota dohir, dah kudu dicabut ya. Lain sebatas jarum mungkul di dieu kan aya han salapasan kan aya lakbanan jang pengikat. Lamun dilaan karena bakal karabut heuh gegae lakbana. Berarti kurang leuwih aya sakieu 2 ramun tah di dieu anu teu ka basuh. Sami tiga tadi. Wudu geus beres kumah beungeut, ieu kumah. Ieu ge sarua kumah. Palebah nu diperbanan acelok. Kumah. Palebah nu diperbanan acelok. Geus kitu plek tayamum. Palebah perbana cokot cai usap yes. Terus beres gitu musap sirah kumah suku beres dari salat. Can pernah dewek nempok di rumah sakit anu keur gering kitu can pernah. Tahun 2018 abdi jeung sebagian pengurus MUI kantos survei di rumah sakit Cianjur. Dari pasien kurang lebih waktu itu sekitar 500 orang. Tina 500 orang survei di jam 11 nepikeun ka magrib 85% jalma nu keur gareuring nu indikasina tereh paraeh teu sarolat. Aya hiji 2 nu nyanti nu semi rada nyai. Salatna teu ecreug. Di antara teu ecreugna praktek wuduna tidak seperti ini. Acan eta teu acanna tepan, bari nyokot eta impusan ka WC, wudu naon eta. Beres we na wudu, deur ayeuna salat. Bari salatna mah biasa saimkan. Heuh kitu we. Tuh ditayamuman. Yes. Au udwaini fatayamumani. Atawa teu bisa kacayan teh dina 2 anggota. Di dieu aya panyakit nu teu meunang kacayan akhirna diperbanan plek tempel sakieu we misalnya contoh. Ieu sarua deui diimpus po. 2 anggota beungeut jeung ieu. Sarua mah tayamumna 2. Hiji anggota hiji tayamum. Makana dina tayamum mah mending kene total tuh bisa wudu daripada hiji-hiji anggota. Dina tayamum mah mending kene total tuh bisa adus daripada hiji-hiji anggota. Tapi istilah 2 anggota hanya terjadi di dalam konteks wudu karena anu leuwih hiji anggota hanya wudu, anggota wudu sorry opat dina adus mah eueuh 2 anggota karena anggota adus hiji naon sawak-awak di dieu diperban aya 10 siki pas 10 total diperban. Ieu bicara darurat teu meunang dilaan eta perban teh
maka dianggapnya hiji der ayeuna adus terus tayamum sakali tuluy perbana usap salat. Banyak santri yang masih aneh dengan keterangan ini. Kenapa? Ya karena hiji memang tepatin nelak aturan dina Fathul Mu'inah, kadua can pernah ngalaksanakeun. Kuing sabaraha kali kung sing ngalaksanakeun. Bahkan pernah abdi dina sekali naik pesawat ngahaja mawa tanuh aing. Akan tong resek di kena taskeun. Nah yang aja, yang ngamalkeun ilmu keur ka Makassar apa keur ka Sumatera Barat hari tadi Minang manggus Minang non itu ngomongnya hono teh Jampang Surade piknik atuh mang kali-kali nah, ke Bali geus aya 7 kali ke Makassar ke Padang Sumatera Barat ke Palembang Surabaya geus teu ka itu. Yang ngajaran bukakeun ini nak resek dia keun maruraga dia mah keun ada di ieu ge anu mawa eta bawa lamak gitu keun nagunan beres digigireun teh pas gigireun teh lain santri kata mah empokeun ka pintu naon teu komen kan empokeun wala yusalli bihi illa pardon jalma nu tayamum teu meunang salat ku eta tayamum kecuali hiji tayamum hiji pardu sanajan parduna nazar lain salat maktubah ngan palbah salat janazah sanajan salat janazah teh pardu ngan parduna pardu kifayah hegae hiji tayamum beberapa kali salat janazah beneran usum paeh poe ieu teh tatangga ayat tiluna proyek kali 50 ribuan 150 ribu kan komo lamun amang statusna kiai kan kelas VIP diharap 100 ribu pang tukangna budak ngora 20 ribu 10 ribu kan komo diharap nya kiai sorban dibadagan cek anu ngabagi teh VIP maksudnya iya sok aya yang ngintilnya lain tina amplop mun sakeresek lain anu saeutik ningan da keur anu nyolatkeun mayit masuk ngadak-ngadak loba nu make sorban keur kamu plase tuh teh jangan ngabagikeun sugan we kerok di sagana kiai yes paham hartos beres tayamum sakitu teh